Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, di mana bae ayana anu kusim kuring dipihormat, anu ngadangukeun, anu memperhatoskeun ieu channel, mudah-mudahan kenging rahmat sinareng magfirah Allah, amin. Sim kuring dina ieu waktos bade ngabahas asal usul ilmu hadis. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo anu nuju belajar atau nyuksruk ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis cek lugot nyaeta ucapan padamelan. Hadis cek istilah nyaeta ilmu yuta'ammalu ala nukila ma udhipa ilan nabiyyi aqwalihi wa af'alihi wa tafriratihi wa awsofi al-makhlukiyati. Hartosna nyaeta ilmu yuta'ammalu, ilmu anu nganyahukeun kana padamelan atau amal ala nukila anu ditukil atau dialap conto ma kana padamelan udipa anu disarandekeun ilan nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqwalihi dina cariyosana Kangjeng Nabi wa af'alihi sareng pirang-pirang padamelana Kangjeng Nabi wa tafriratihi sareng tafrilna Kangjeng Nabi wa ausofi sareng pirang-pirang sifatna Kangjeng Nabi al makhlukiyati anu bangsa makhluk. Dua, mauduna ilmu hadis nyaeta datna hadis. Tilu, kaunggulanana hadis nyaeta pangmulya-mulyana ilmu. Opat, paedahna hadis nyaeta kabagjaan dunia akhirat. 5. Nisbatna hadis nyaeta ilmu syariat saentos Al-Qur'an. 6. Namina hadis nyaeta ilmu hadis. 7. Hukumna hadis nyaeta fardu ain pikeun jalmi anu hirupna mencil. Tur fardu kifayah pikeun jalmi anu hirupna babarengan atau bermasyarakat. 8. Panjandakan ilmu hadis nyaeta ti Kangjeng Nabi langsung dina cariosan, padamelan, sareng takril atau ikral anjeunna. 8. Buahna ilmu hadis nyaeta bisa nyaho kana jejak Nabi. 8. Nu ngarangna hadis nyaeta Kangjeng Nabi. Nami-nami bagian tina hadis. 1. Musnad nyaeta hadis anu paantel ti awal dugi ka akhir atau golongan. 2. Matan nyaeta jatna hadis anu nepi kana sanadna hadis. 3. Sanadna hadis nyaeta jalmi-jalmi anu ngariwayatkeun hadis dugi ka matan atau rawi. 5. Isnadna hadis nyaeta ngarepkeun sanad hadis kana matan hadis. 6. Al-Hafiz nyaeta gelar pikeun jalmi anu apal 1000 hadis. 7. Muslim nyaeta jalmi anu ngariwayatkeun kana hadis isnadna hadis. 8. Mukhlis nyaeta asal cariosan hadis.
Salapan al-juhujah nyaeta jalmi anu apal kana 300.000 hadis. 10. Al-hakim nyaeta jalmi anu nyaho kana sunnah Rasul. Perjalanan hadis kabagi dua bagian. Hiji derajat mutawatir nyaeta hadis anu kumpul 4 syarat. Syarat kahiji robahna hadis ku jalma loba. Syarat kadua jalma loba can wadul. Syarat katilu robah misil hadis sarua cariosanana ti awal dugi ka akhir. Syarat kaopat aya anu nyarandekeun hadis hasan. Bagian kadua nyaeta derajat ahad nyaeta hadis anu soheh, hasan, doib jeung maudu. Tah eta disebat perjalanan hadis. Hadis anu cacad aya sababaraha hiji bagian. Bagian kahiji hadis sohih cacadna saeutik pisan. Bagian kadua hadis hasan cacadna teu pati loba. Bagian katilu doib cacadna loba pisan. Maknana hadis ahad hiji hadis soheh nyaeta hadis anu ngariwayatkeun kana hadis jalmi anu adil tur sampurna dina tangkapna atau kurang hiji. Adil nyaeta muslim baleg tur taqwa. 2. Hadis hasan nyaeta jalmi anu ngariwayatkeun kana hadis daya talarna lemah, sanadna potong di tengah-tengah atau kurang 2. 3. Hadis doib nyaeta jalmi anu ngariwayatkeun kana hadis daya talarna lemah pisan, sanadna potong di tengah-tengah tur boga dosa atau kurang leuwih ti 3. 4. Hadis mashhur nyaeta hadis anu ngariwayatkeun kana hadis 3 jalmi atawa leuwih. Dina hadis aya nu disebatkeun rawi anu ngarawikeun. Rawi mah nyaeta para sahabat anu langsung bertemu sareng Kangjeng Nabi ngariwayatkeun jejak anjeunna langsung. Anu ngarawikeun mah nyaeta ulama-ulama anu nyuksruk kana hadis anjeunna sumberna ti rawi-rawi tapi anjeunna henteu pependak sareng Kangjeng Nabi langsung. Tah eta bentenna rawi mah sahabat langsung pependak sareng Kangjeng Nabi, anu ngarawikeun deui mah ulama-ulama anu ngacap kana eta hadis rawi soheh sareng henteu sohehna. Kumaha kartos. Ieu pirang-pirang jalmi anu ngarawikeun hadis soheh nyaeta anu langsung aranjeunna pepenak sareng Kangjeng Nabi. Hiji Abdullah bin Mubarak. 2. Muhammad bin Aslam At-Tusiyu Al-Alim Ar-Rabbaniyu. 3. Hasan bin Sufyan An-Nasi.
Opat, Abu Bakar Al-Ajuriyu. 5. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim. 6. 8. Ad-Daruqutni. 8. Al-Hakim. 10. Abu Nu'aim. 11. Abu Abdirrahman As-Sulami. 12. Abu Sa'id Al-Malini. 13. Abu Usman As-Sobuni. 14. Abdullah bin Muhammad Al-Ansori. 15. Abu Bakar Al-Baihaqi. 17. Tos sakitu ketang. Eta rawi anu ngariwayatkeun hadis sohe. Ayeuna pirang-pirang ulama anu ngacap kana rawi atau hadis sohe. Hiji nyaeta Bukhari, kadua Imam Muslim, katilu Imam Nasai, kaopat Imam Tirmidzi, kalima riwayat Ahmad, kagenep Imam Ibnu Majah. Sakitu dicekapkeun ti sim kuring belajar ngabahas asal usul hadis. Mudah-mudahan seueur manfaatna. Sanes waktos diteraskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.